يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fi darin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sanihima jeung ari anu kadua tina itu dorbani. Salambar ka tukang. Ya naon pembagian sobar versi kitab Ihya Ulumiddin Imam Ghazali. Cek Imam Ghazali kamari as-sabru dorbani, sobar kabagi dua, hiji cenah ahaduhuma badaniyun wasanihima nafsiyun. Nu kahiji mah sobar anu dipigaweuna ku badan, nu kadua na wa nafsiyun. Nafsiyun eta bangsa nafsu. Paingkana tah lamun mah kabuktian ieu teh in aradta an ta'rifa gitu mun anjeun hayang nyaho pana papasehat teh paingkana tah lamun mah kabuktian itu bar an syahwatil batni eta tetep tina syahwat teuing aya beuteung aya syahwatan aya sok buki barang hakan teh gini teh syahwat beuteung wal parji jeung syahwat teleper jeung syahwat parji rek lalaki rek awewe parji di dieu mah tong dihartian keur nu awewe wae lamun urang bisa sabar nyang hareupan kahayang beuteung jeung kahayang parji urang sumia tah dingaranan itu sobrun sabar ngendalikeun syahwat beuteung jeung ngendalikeun syahwat bobogaan. Ifatan dingaranan kana ngaran iffah. Lamun jalmana disebutna mun lalaki apip. Apip teh jelema nu bisa ngendalikeun syahwat beuteung. Matak nu ngaran apip mah kuduna tong beuki dahar. Beuki dahar ieu mah. Apip teh eta jelema nu kaeunteupan sifat ippah. Ari ippah teh nu bisa nundukeun syahwat beuteung. Jadi lamun parasmanan teh mah manehna mah keur tibang nyokotna teh naon bihun geus kitu. Tong loba-loba. Sancele we gitu. Wa ingkana jeung lamun kabuktian sabar sobarna teh ieu mah pi musibatin eta tetep dina musibah yang hareupan naon rupa nu eunteup aya musibah teh naon rupa nu eunteup kana diri urang nu teu cocok jeung kahayang urang sumia tah dingaranan itu sobar sobron kana ngaran sobar. Jadi istilah sobar teh nalika urang ka naon eunteup kana musibah ieu teh kabeh ge sobar unggul ieu teh ngan beda istilah. Lamun sobar naon yang hareupan musibah disebutna sobar, sobar yang hareupan tadi teh syahwat beuteung jeung sagala rupa disebutna ippah. Wa tudoduhu jeung ngalawanan aya sifat nu berlawanan hu kana ieu ngaran sobar. Sobron nu naon yang hareupan musibah naon halatun tingkah. Halatun teh keadaan gitu. Tu sama anu dingaranan ieu halah al jazaa kana ngaran jaza. Naon jaza teh aral gitu. Sok ngacaprak teh gini. Jadi sabar lalawanana jaza, teu sabar jaja teh. Lain mang jaja ieu lain. Eta mah jazaun, naon jazaun mah eta mah ganjaran artina. Ieu mah jaza gitu. Mang jaza gitu. Mang aral mata kade ya ngangaranan jelema kade beda huruf makna lain mata pantes disebut nate naon yahrumu talqibul insan bima yakrahu haram
manggil batur ngalandihan batur ku panggilan nu manehna ge tersepen dipanggil ku ngaran eta teh haram hukumna teh saalus-alus ngaranna teh dipanggilna teh ku urang teh ai ridoeun mah hek bae abi mah paling resep lamun dipanggil ku batur teh nyet gitu resep abdi mah lamun nu manggil gitu teh asal Mang Abrag teh ngaran aslina ting saha teh dapaleun teh Ariel Konterpen jadi ulah sembarangan manggil batur teh da di awalna oge ngaran teh ketika orang boga ngaran engkena dipanggil ku batur lamun eta ngaran maknana alus maka panggilan eta jadi doa keur urang panggilan jadi doa keur urang di orang orang Indonesia masuk biasa teh ari manggil teh sok tungtung naungkul Abdullah jadi duloh jadi hartina teh makna nu hade teh hoer jadi hoeng jauh-jauh jadi lamun rek manggil teh tanya heula urang sok manggil ngaran kieu teh Ridho teh sebenarnya Ridho pisan nyanggeus ai Ridho mah mana wa ingkana jeung lamun kabuktian itu sobar lamun mas sobarna teh pihalil gina eta tetep dina kaayaan sugih jadi jelema beunghar ge aya sabarna sabab nalika jelema dibere kabeungharan maka manehna bisa bebas ngaleuwihan tinimbang teu boga tinimbang nu teu boga pan manehna ge meureunna naon cek paribasana lamun jelema nu teu boga mah boga kahayang teh terbatasi da manehna eueuh aya nu beunghar pan da sagala aya ieu tah bisi aya jalma beunghar sobar naon tah sobarna nu disebut nu aya di jelema beunghar sumia tah dingaranan itu sobar pihalil gina dobton nafsi kana ngaran dobtun nafsi non dobtun nafsi teh ngendalikeun nafsu nguasai nafsu jadi henteu teu bongkena sagala aya wah sahabekna meuli cireng ge nu 2 miliar hargana pandi batur mah kitu nya dahareun teh sakali hidangan teh golongan CEO mah 200 juta daharna teh eujeung eta teh geuning eujeung endog anu di luar negeri sagede toples eta teh naon kapiar apal kapiar teh eta hargana teh saonna teh 200 juta kitu tah padahal mah jerona sarua jiga endog lauk sapu gengsi teh apa urang sanajan beunghar teh tentu sagala ieu da kabeungharan urang mah tujuanna ge rek dipake nulungan nu butuh nah lain keur bermewah-mewahan nah maka ngaranna disebutna dobtun nafsi wa tudoduhu jeung ngalawanan ku kana ieu sobar pihalil gina naon halatun tingkah tusamma anu dingaranan ieu halah naon albatoro dingaranan albatoro kana ngaran bator naon bator teh hilang kontrol ada salah nulis hilang kontrol ai tadi mah ngendalikeun nafsu ayeuna mah naon teu bisa ngendalikeun nafsu bisa jadi bator teh mana naon kupur nikmat jadi teu ngagunakeun nikmat sesuai jeung nu mere nikmat nah itu teh bator ngaranna wa ingkana jeung lamun kabuktian itu sobar piharbin eta tetep dina perang hartina sobar dina perang teh maksudna lamun aya panggilan keur perang jihad gitu tah manehna teh daek ngajalankeun kana perang eta ikut terjun jihad disebutna teh sobar jika urang kamari dititah salat daek we salat bari naon bari hawa keur tengah poe urangna sagala teu kararieung atawa keur usum ngaji ayeuna ieu mangkat-mangkat ngaji eta teh pan sobar arwa eta oge ieu mah sobarna teh sobar naon ketika dititah perang wa muqotalatin tegasna mah perang
maka sobar ketika dititah perang ternyata daek perang bela ngorbankeun nyawa harta benda sumia tah dingaranan itu sobar sajaatan kana ngaran sajaah lamun jelema ngaranna sujai istina sajaah naon sajaah teh wanian berani maling hayam tatangga wanian teh mah eta mah lain sajaah istilahna ai sajaah mah berani kana hade wayudoduhu jeung ngalawanan hu kana ieu sobar piharbin sobar ketika dititah perang da keung kurang-kurang nama sok zaman baheula oge nya loba lah terjadi aya perang Badar aya perang Khandaq aya perang Uhud kurang-kurang nama dititah perang teh da mikir zaman baheula aya sahabat manehna geus dilahayang kawin jelemana teh hidung kalem nu hidung tong sindiran hidungna ieu mah ngaluwihan ti nu sejen hidungna ngaluwihan ti nu sejen hidung pisan wana nu tukang nguseup di dieu hidung-hidungnya teu eleh kuno hidung ieu mah nya hidung rupana goreng patut miskin ari bogo hayang ka kembang desa didinya zaman hari itu aya nu geulis anak jelema beunghar sapaket biasana beungeut geulis sok beunghar itu biasana teh gitu sabab naon sabab beungeut mah bisa di otak-atik ku dahareun sok aya geuning zaman baheulanya aya kok jelema teh padahal mah ningali kolotna mah biasa tapi ningali budakna mun geulis naon sababna sabab budak teh tersusun lain wae rupa kolot termasuk makanan nu asup kana jero beuteung ai budak hayang geulis ai ngadahar pagawean baeng genjer ka kitu teh teri naon kitu nya beungeutna kaos teri matak zaman baheula pernah terjadi nabi baheula ari boga budak teh naha cenah garoreng wae nepi ka unjukan ka salah saeus nabi di zaman harita hayang atuh boga turunan teh gareulis akhirna nabi di zaman harita mere beja amun hayang boga budak halus cenah beres saparjal naon saparjal mun urang mah zaman ayeuna mah di antara aya nu ngahartian saparjal teh jambu batu anu jerona beureum eta teh keur nu hamil keur masa pembentukan supaya teu mirip teuing jiga bapana bere eta nu hamil teh saparjal jangan batu bere saparjal engke rupa budak bakal beda karpet lain karpet jadi bisa ngarobah eta non si dahareun teh nu asup kana eta teh kana beuteung eta teh akhirna diamalkeun karasep dareulis salembur eta teh tapi sih rek urang sok cobaan jadi ibu-ibu lamun keur ngandung keur hamil kudu daek ngadaharan jamu eta maka beuheulan moal nu ieu nu sok dipake eta geuninganan naon ngaran teh jus keur paragi demam berdarah guapa kos gitu jamu beureum eta teh alus teh keur nu hamil teh jadi bisi mah aples rek nyieun deui tasok eta naon ngadaharan nu kitu indungna nu ngadaharna mah lain salakina tong carameun jambuna tong daunna kena jiga daun jiga hileud cenah naon wayudoduhu jeung ngalawanan hukana ye sobar dititah perang naon aljubnu sifat jubnun beurangan nya mah karek ge disenghor ku musuh teh peot saja ahwanian jubnun beurangan nepi ka aya dina doa mau dubika minal jubni wal bukhli cenah kitu abdi nyalindung ka Gusti dina sifat beurangan wa ingkana jeung lamun kabuktian itu sobar pikad mil goidi eta tetep dina nahan kaambek keur emosi ditahan dina nahan kaambek wal godobi tegesna ambek emosi tah jalma anu bisa ngendalikeun emosina teh sumia tah dingaranan itu sobar pikad mil goid hilman kana ngaran hilim
disebut hilim teh aya pan ngaran budak ngaran hilmahan gitu teh ngarah naon ngarah teu gampang emosian teu kaop maneh mah teu kabagian sok ngadat itu kebagian naon seperti nanti inget wae itu harita basa di ditu di pabrik hilim itu gampang emosi bisi urang sok emosian dibejaan ti heula ku ulama kudu naon cenah kudu maca sholawat ai salawat pan disebutna litabridin nafsi keur niiskeun ngan ternyata urang maca sholawat masih keneh emosian keneh wae maka aya di bejaan tayangan sholawat nu teu aya lapad Allahan tayangan sholawat amalkeun tapi sholawatna nu teu aya lapad Allahan rok sholawat naon bisa jadi sholli wa sallim ala Muhammad beda jeung sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad salawat Jibril eta aya lapad Allah keur ngendalikeun emosi mah lapad Allah nu teu aya cenah di antara sholli wa sallim ala Muhammad atawa upama abah guru sekumpul mah ngawartosakeun as-shalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya khairul anam teu aya lapad Allah mun mimitina geus aya Allahumma ta eta mah kana emosi kurang berarti meredam salat eta mah mun mimitina Allahumma shalawat pati shalawat naria shalawat naon tanu eta aya lapad Allah sok di antara urang sanu gede amek sia mah kudu ngamalkeun shalawat ieu gitu tahu bisi boga pamajikan gede ambek oh sulah gede ambek ya ala kecikeneh di ngaranan hilim cenah wa yudoduhu jeung ngalawanan hu kana ieu sobar pigan kadmil goib gitu hu ngalawanan kana ieu sobar anu di ngaranan hilim teh naon at-tadammur naon tadammur ambek-ambekan emosian teu kaop ditoel saeutik nyulaget si eta mah tah anu kitu teh anu kitu tadamur ngaranna teh ieu mah sakitu diuprak-oprek cicing we tungkul tawadu eta teh alus eta teh mus digebugan gitu kieu sugan ambek sugan kumaha cicing pae zaman baheula zaman Jepang aya kiai zaman harita pan genting kiai teh ditewak harita kiai ku Jepang didagoran ku naon ku gagang bedil cepet pan tina kai tuas teh rek ngalawan pas di dinya aya guruna ulah atuh ngalawan mah atuh jelema lemah sakitunya antepkeun teh nepi ka mana sok urang ieu hayang ngalawan itu jeung urangnya perlu ngalawan nafsu sorangan iya teh lamun maneh dipake ngalawan itu moal imbang jago teuing anjeun teh ieu mah lemah teuing tahan we tahan cicing we beka genjur beungeut oge cicing gitu dan nu disebut jelema gagah mah naon jelema nu bisa ngendalikeun nafsuna naon disebut teh kayis al kayis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema gagah teh jelema anu dana nafsahu anu bisa ngendalikeun nafsuna wa amila lima badal maut terus daek ibadah ngalabekel keur pibekeleun engke urang sampeureun sabada maut eta disebut jelema gagah jadi katinggalina awakna jangkung gede ari gede ambek mah lain jelema gagah nu kitu ceuk Kanjeng Nabi mah jelema gagah mah nu bisa nundukkeun hawa nafsuna jadi beda nafsiran gagah teh nya wa ingkana jeung lamun kabuktian itu sobar pina ibatin eta tetep dina bencana yang harapan bencana naibah nawaib mudjirotin anu ngajadikeun ngutruk pan sok emosi itu sok aing ngacaprak teh pan aing panjir deui pugu panen saminggu deui kakoom si parena teh tah gitu bisi aya sagala rupa bencana pi emosieun
sumia kurang ditahan, sumia tah dingaranan itu sobar saata sodri kana ngaran saata sodri non jembar dada. Jadi beda cenah ya, loba istilah. Saata sodri kana ngaran jembar dada, bahasa Indonesia mah lapang dada, dada na lega juga lapang. Wa yudoduhu jeung ngalawanan hu kana itu sobar pina ibah, hu kana itu sobar naon ado jaru dojiro ya jaru dojaron, naon ado jaru ngutruk, naon ngutruk teh ngacaprak kuku lutus watabarrumu tegas nama kuku lutus kuduna manehna teh kawin jeung urang kare-kare karena kanjeng batur entong kuku lutus santai wae kalem penting bisa digawean diwirid wadoiku sodrik jeung rupekna dada dada rupek teh maksudna kolbu na nu rupekna mah lain dadana jadi ngaleutikan rupek hatena dawuh deui nu pangsenangna jelemana anu satu sodri dadana jembar hatena teh arek dikumaha-kumaha ge santai we jelemana teh nepi ka aya baheula kiai eta sabarna moal aya jiga anjeunna cenah zaman harita aya tatanggaana hayang ngetes dan memang pijengkeelen tatanggana oge cobaan kayaknya diondang ka imahna ai kitu teh dihaturanan cenah hoyong kalinggihan ku kiai oh mangga ai pas kitu didatangan teh sugan teh rek disuguhan sugan teh rek nenon eta di naon ngacaprak eta sia rek naon ka dieu puguh diondang dasar gelo gitu. Oh segala rupa ucapan nutup pikang geunaheun ambek henteu seuri kiai teh balik deui ka ditu sia mangkat geus leumpang aya 50 meter mah kiai dihaturanan ka dieu cawan urang di kitu-kitu nyamperkeun di aya priyogi naon nek naon sia ka dieu mangkat sia mantong ka ditu mangkat deui bari seuri teh geus jauh kira digero deui kiai diantos ka dieu nyamperkeun deui si uday mah digerokos gitu nya jika nate bakal nyamperkeun deui di tukang mawa batu mawon gitu eta nepi ka 30 kali digero diusir digero nu capek tungtungna eta nu ngusir nu ngagero tinimbang itu akhirna manehna angkat tangan lain cenah kieu nepi ka ku kami digero-gero karena capek kami nu ngagero nepi ka hebat kitu-kitu teuing naon sababna boga ilmu naon da kami mah teu nempo anjeun nu ngagerona kami mah ningali Allah nu ngusikeunana apan moal aya perkara di bumi mah tanpa aya izin Gusti Allah anjeun digerakkeun ku Allah wae golongan wali mah kitu paningalina pandanganana alfail haqiqatan non Gusti Allah kabeh ge anu ngagerakeun teh sagala rupa Allah ngantong dipapake ku urang kos kitu tungtuna urang ge hayang maling batur itu kudu digerakeun ku Allah urang mah tetep kudu naon kudu dikendalikeun ku ilmu syariat mata aya jelema nu sok Allah-Allahan wae sementara ieu jelema dina syariatna kurang beres eta mah sasar mah kitu mah da ari wali Allah mah Allah-Allahan oge naon sagala rupa tingkah lakuna geus dinaon geus meunang pangraksa Allah geus dijaga ku pangeran matak saking ku dijagana leungeun moal nyieun perkara kecuali dina pikaridho Allah panon moal ditinggalikeun kecuali ningali kana perkara nu Allah ridho suku moal ngalengkah kecuali ka tempat-tempat nu ku Allah terus kitu eta wali Allah aya urang mah pancan karek bisa nurutan nyarita we hungkul kumaha cenah tah mana wa ingkana jeung lamun mah kabuktian itu sobar pi ikhfa'i kalamin eta tetep dina nyumputkeun caritaan anu mana caritaan eta nu kudu disumputkeun pan urang mah nya sok hayang nyaritakeun teh padahal mah ulah didongeng-dongeng teh ieu teh sumia tah dingaranan itu sobar kitmana sirri kana kitmanu sir
naon kitman sir nyumputkeun rahasia, termasuk perkara nu kudu disumputkeun ku urang sajabana urang bisi keamanatan ku batur wayahna kami rek nyarita tapi ulah beja-beja eta rahasia tak ulah dibeja-beja, termasuk rahasia nu kudu disumputkeun teh aib urang ulah sok dibeja-beja aib teh ulah ngarah tawadu yang nyaho teu abdi kapungkur cek Haji Opik teh abdi mah kaceleng geus teu aneh pokoknya mah tiap wengi Jumaah teh abdi mah pasunahan ka ditu seperti teh jika nu alus nyaritakeun ayeuna teh padahal goreng teu beda jika gorengna urang nyaritakeun amal hade pan urang amal hade ulah sok dibeja-beja ulah sok sum'ah ari sum'ah teh tina sami'ah hayang kadenge ku batur hayang sohor. Nah, goreng tak nyaritakeun kahadean ka batur sarua nyaritakeun aib diri sorangan oke goreng komo nyaritakeun aib batur dicarita-carita didongeng-dongeng padahal mah urang dieu mah teu arapaleun aib kiai eta teh jadi arapaleun sarerea atuh ari urusan aib mah cenah kitu nya aya pan qaidah ti ulama di mana-mana urang naon mun urang mah nyaritakeun atawa nyacan pagawean batur nu goreng awas ya engke teh ku Allah teh pagawean nu goreng eta teh sok dieunteupeun ka urang paurna eta cenah tah aya batur boga kalakuan goreng tuluy urang teh dicacan digogoreng jelemana teh nepi ka eraeun nepi ka ieu sing waspada eta kalakuan goreng eta suatu saat ku Allah dibalikeun dipindahkeun jadi kalakuan urang matak nyacan mah ulah mencaci maki mah ulah eta loba contohna zaman baheula loba contohna kawas kitu teh matak kade waspada ulah dicarita-carita mana cenah oh nyumputkeun rahasia termasuk rahasia diri sorangan lain naon sababna pan ieu mah lain kagorengan batur kagorengan urang cing ari urang lamun boga cacan boga aem hayang tersebar atau hayang teu apal batur hayang teu apalan batur meureun lain da urang teh goreng aib urang tersebar ka batur teh ye lamun urang boga aib ternyata batur teu apaleun sing inget eta teh rahmat Allah kumaha kitu rahmat Allah ku Allah ditutup aib urang ternyata sakitu ku Allah geus ditutup teu ngahargaan kana panutup Allah ku urang kalah dibeja-beja ih cek Allah teh sia mah teu beunang dipikanya ku aing ditutup karah ku soranganna dibeja-beja maka pantrangan ulah sok nyarita-nyarita aib sorangan komo lamun aib ustad urang nu jadi ustadna ye ngobrol jeung saha oh ieu teh sebenarnya mah ieu teh abdi kapungkur kantos ngalaman engke teh batur teh bakal seolah-olah oh geuning ustad ge kawas teu komo urang teu nyangka nya. Nah, ulah sok nyarita-nyarita wasumia jeung dingaranan saha sohibuhu anu ngabogaan itu kitmanusir anu ngabogaan sifat nyumputkeun rahasia dingaranan katuman kana ngaran katum naon katum teh jelema anu sok nyumputkeun rahasia disebutna teh katum katuman kana ngaran katum wa ingkana jeung lamun kabuktian itu sobar anfudulil aisy eta tetep tina paleleuwihna hirup tina paleleuwih hirup hartina sobar tina paleleuwih hirup teh urang hirupna henteu bermewah-mewahan cenah kitu teu bongkena urang bisa meuli anyar panen sagala di kumaha henteu kumaha cenah lamun jelema sabar dibere kemampuan tapi maneh teu ngagunakeun kemampuan dina kemewah-mewahan sumia tah dingaranan itu sabar dan kana ngaran juhud tah juhud teh cenah kawas kitu teu bongkena awak sehat loba duit sawah lega wah sakarepna henteu juhud arana wayudoduhu jeung ngalawanan hu kana ieu sifat juhud atawa hu kana ieu sabar an pudulil ais mangga wae eta mah naon alhirsu kadedemes naon alhirsu sarakah
irsun teh sarakah gitu. Wa ingkana jeung lamun kabuktian itu sobar, sobron eta sobar nate ieu mah sobar ala qadrin yasirin, sobar ala qadrin kana mun urang mah naon kana kamampuan, yasirin anu saeutik atawa qadrun teh ukuran minal hududi tina pirang-pirang bagian nafsu, minal hududi tina pirang-pirang bagian nafsu disabaran najan meunangna saeutik oge. Sumia tah di ngaranan itu sobar qanaatan kana ngaran qanaat. Naon ari qanaat teh? Ar-ridho bil yasir, narima kana barang saeutik atau aliktifa bil yasir, ngarasa cukup karena barang saeutik ge boro-boro loba saeutik oge geus alhamdulillah sakieu oge kitu. Aya leuwihna bikeun kabatur eta pan urang mah boro-boro kitu nya puguh sakieu ge kurang keneh padahal mah jadi jaminan teh nya mun urang boga barang leutik hayang jadi gede bikeun ke jadi gede teh. Pan orang mah mikir hanas dibikeun tulis sakitu gede teh eueuh deui. Nah, jadi urang mah geus goreng sangka ti heula ku Allah teh geus dijanjikeun padahal mah jadi jaminan teh. Mun urang boga naon tuluy hayang manggil supaya eta nu leutik teh jadi sinyal keur ngagero rezeki nu saejeun bikeun eta kitu cenah teh. Da ari kangeunahan mah nepi ka mana syukur urang. Pan aya bahasa naon aya syukur jasmani naon bahasana teh nah gitulah pokoknya mana wayudoduhu jeung ngalawanan hu kana ieu sobar ala qadrin yasir atawa kana qanaah da lapatna muannas teh naon anu ngalawan naon asyarohu saroh teh aya nu ngaharkan kasiratul ukli wasurbi beuki barang dahar atawa mana iman nu lempang mah saroh teh rakus sagala dihakan. Qanaat ai qanaat mah narimakeun kana barang saeutik ori saroh mah teu ngarasakeun puas. Mun ngopi teh kudu sagalon. Mung aing saeutik mah. Ayeuna pan usum dina YouTube dicontohan barang dohar tuh lalu pak teh ya. Marukan alus berarti teh. Pa aksaru akhlakil imani tah lamun disimpulkeun geuning ieu teh ngaran sabar kabeh ieu teh. Sabar kabehana oge. Pa aksaru akhlakil imani atuh ari kalolobaan akhlak iman atuh ari kalolobaan akhlak iman dahilun eta anu asup kamana pisobri kana ngaran sobar. Sok jelema teu sarakah berarti sobar teh ya. Jelema dibere kabeungharan tapi manehna teu bermewah-mewahan eta teh sobar teh ya. Nyang hareupan musibah teu aral sobar teh ya. Ngendalikeun kahayang beuteung kahayang parji sobar teh ya. Rasa teh sobar ngan beda istilah. Jadi urang teh tong fokus teuing nu ngaran sobar teh di mana-mana dibere musibah tuluy urang teh heueuh teu ambek teu naon lain kadinya wae. Dititah ku Allah ngajalankeun ngaji salat puasa dipigawe ku urang teh sobar teh ya. Eta teh sobar unggul. Maka cek ulama pa aksaru akhlakil iman akhlak iman rata-ratana kalolobaanana asup kana ngaran sobar. Intaha beres itu dauhan Imam Ghazali. Beres Imam Ghazali tah sapotong deui. Walidalika kusabab rata-ratana kalakuan orang beriman teh asup kana ngaran sobar walidalika kulantaran aksaru akhlakil iman dahilun fi sobri qala ngadauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumaha dauhan Kangjeng Nabi? Kaharti dauhan Kangjeng Nabi ieu asobru nisful iman. Asobru ari sobar
nisful imani eta saparona tina iman. Naon sababna? Sabab urang disebut iman teh ketika daek ngajalankeun parentah Allah, sabar. Ngendalikeun nafsu, sabar. Aya pi emosieun urang ditahan, sabar. Tuh sabar. Jadi iman teh saparona mah naon? Sabar. Wal yakinu jeung ari yakin al imanu kulluh eta iman kulluhu tegesna mah sakabehna iman. Lamun yakin mah full iman teh buleud yakin. Saparona teh cenah naon? Sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amana abdi tawassulku pangaosan abdi tawassulku pangurukan mugi Gusti Allah ngarizkian kajembaran ka